Sia jasa santri aya bae. Asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitiknya nah aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondokna tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santi ke holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha cipulan panggil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor katilu alaman tasarazanan bi baqalail pabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken wah mantap ya kedah begitu dah beres kacai bara keur ngaroko nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana penting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu ieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun wah kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana ngeusak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim nya tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazanan ghurub jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar janjan kula nungguan ge kita di kaso teh pan kasona mah awi banget
Asal geus kaluar set bae laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos gitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitiknya nah emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae tah santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh panceknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya anu maling gedang saha si pulang panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nyen nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh ki holil pohoan habisin sama kamu awas habisin dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari ceriknya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyen pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nyana teh aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh horeng keur nurunkeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum aja ngan syaratna teu meunang menta yai menta putuh ya batal kos gitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima gue betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tahun mantak besi orang manggil lauk sih ada putuh eta iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik
tuap sering ya serta tuap bareng kacaritakeun 1 tahun 2 tahun tak keur tuap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu wes dah nu kakana teh tajang sia belos kana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duanana tok masyaallah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti cak kira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia cak kira teh tah nu mantap beusi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna si hade tah lamun penting-penting mulai keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade ayalah santri di dieu nu Badung moal bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawirid lampu letik pan aya lampu tempel mangga yang bisa letik asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu duanana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Diareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tah mah kosi batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nyana kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh pan pondok ka gang gitu tah aya pocong. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula.
dia tegan mangi pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleunya lumpat didinya bae ye kasih saya jelema ieu aja kula dikitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu dah lumpat tah kadi itu ka pondok berarti aya gang pondok teh belah di pondok make gang tengah ternyata kadi aya pocong di tengah sana wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar guys, pun diceritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, ye, lamun aya jelema buka disangka ku nyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyaho, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kalimah laman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada wajib qada tanda geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ya tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun deui puasa sapinah bae atau riyad eta bae ge eta mah Abah ge lamun deui puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutnya riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa ieu sapinah ieu nu dibaca teh sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtul shom biridatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahai dinhead saruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas saruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae bi igmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana
ketikanya ngalanjutkeun haram nu teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sekadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu kene nu gering teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ya gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari atuh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram nya ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana eueuh salah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana eueuh masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayang, saya lintas ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo karena tiada gimana sia, tuh ngisang, embung tiris, biasa tinggalkan kumitohana, itu kebal nyana teh ngojay, kebayang, saya kenaon, ngojay silem, tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Bagdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta bae non gara-gara mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek nya teh kabaya tuar kunyana we bret geragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya teh halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyeuhil we dijieun pakai nyeuhil terus sagede ceuhil kieu bae keur nyeuhil mitohana datang wan bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah
tinggal itu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segala gitu bagus jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana keuntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah aing 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah jadi tekan kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun me kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan eta nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nya teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu baik lamun tadina puasa nanya teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 60 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada iraha tuh coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngan can kawajiban sanu nyaho meunang 2 poe paeh ai ridho mah los kali itu masalah ngan wajibna mah eta bae nu nya teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ialah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairin atawa tina kitab kitu naon ngaranna
di luar Sulam Munaire ieu geus diararitung ku ahli-ahli yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun Hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti Ahad poe naon Ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus mun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah dina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna ku hari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan eueuh derajatan doang eueuh derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar
eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos gitu. Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa ya rumusna ya 3 jalan aya mah ngan sajalan. Lamun Masehi mah aya 3 jalan. Moal talar kudu ditulis. Matalar ke kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tak foto Haji Pendi dar blok hehehe almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di dalam teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona blow on terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyawa derajatnya kudu pakai sulam teu kudu maka derajatnya maka sulam makan kudu dihitung atau pakai Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah siapa make ngitung kene mah atah kitu aing panas dikitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai prakadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung kene gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak ya mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh Mang Anu nyahoeun abah ge hirup keneh mah disebutkeun itu tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup mal disebut ko ngoan nyanana ge kuari ngaji buat teh aya jago teu palakna kumaha tuh bah ngitung derajat kieu ngitung derajat bae set ya kudeuleu ku sia irawa sabaraha atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kehandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun teh poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu coba tuh cina kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari geus lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayun sikanil makulati wal masrubat
wa an liqa'in nisa'i lahar, muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos itu puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan, puasa syariat. Disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan, Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal manahi wa zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapa teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapa gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae adaw. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna pi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana.
mun nyada takabur batal puasana. Masya Allah, mantap persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan. Walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa adat ti baiti hadiu pe di imahna. Nyana dapakuran ke aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke dihitung kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci kunya awang puasa terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi kaluar mah aing teh dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa kunyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu kolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teh ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur, rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim. Mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana
ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa manu aing. Ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain nu aing deui. Puasa manu aing. Awas inna shauma li. Asaumu li inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur basa lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batina. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar. Pindah dahar. Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Sataun cuman sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah ka meuneun geus. Pokona di imah TV begedean. Pan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir. Ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masyaallah. Nu mantak nu hebat mah ieu doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ieu doana pohara jasa ieu. Bisa sakali hebat teh. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin. Wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan anu moal. Di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah, ieu kuburan waliyatullah. Sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana, kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya, Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya. Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran pati lil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin
abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang moal dibaca ku anjing. Moal mah doa teu kira-kira saja. Tadi mah ditalar haja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing. Tadi mah resep we jaknya lah hayang lah sakana. Pala uridu minad dunya abdi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran, abdi teu perlu ganjaran, Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran, teu hayang saeutik-eutik acan. Hayang naon atuh cak Gusti Allah, abdi mah di dunia hayang ilang ingat bae ka Gusti, hayang zikir bae ka Gusti, di akhirat abdi mah teu hayang naon, hayang neuleuh doa ka Gusti, geus sakitu. Di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir, di akhirat hayang neuleuh ka Gusti, atuh geus sakitu. Atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga, sabada Gusti teh mah. Oh, sih teman di sorga batu mangga. Teman kos gitu mau malah di neraka mah. Ya dosa bodoh cek ini tang. Geus kos gitu bae kula mah hayangna. Ah, endek ditalar endek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos gitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ya mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun. Kita tangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran anak geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja. Nya nama mun neuleuh tukang karung nya nama jarijin. Jariji sama aing. Sakumaha neuleuh teh kebo cenah aing. Wara ta doa ya Allah. Sakitu bae abdi mah. Teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti, eling ka Gusti per detik per menit. Jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti. Sakitu kahayang abdi mah. Geus tirik. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus. Muasaan hate tina cinta kasalian Allah. Bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati musyahadati ghairillahi taala ejeng nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah. Allah be. Iyalah puasa hakikat ngaran. Sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berarti ti Gusti Allah al insanu sirri. Manusia teh rahasia kaula. Kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah. Los yang sia. Cek Allah. Wahai manusia, aing teh nyiptakeun dunia langit bumi. Berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sir manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah
kurang hayangan mobil-mobil bakal rusak maning hayangan nunyeun mobil Allah kurang hayangan naon bae maning nunyeuna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang iya ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah urang minimal engket puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'in ilal ju ngan sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateu acan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa nomor kedua geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima kaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan khusus tim kuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah sim kuring ngahampura di jero hati sim kuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge sim kuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku aya anu sakitu berusaha orang di dunia sim kuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep sim kuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo jadi orang puasa 30 poe jadi tahun kitu ngaranna Senin Salasa
kebis satu minggu besan Salasa Rebo lebaran haul biasa Abah tanggal 9 lamun urang Rebo lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa eta nyawalan Rebo malam kebis Rebo malam Kamis eta haul Abah insyaallah